ismuka ka ismi al-azam, ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung. Ketika ngaran kula nu agung dipake takarrub ka kaula, kula selalu ngaijabah doa. Teu kudu make ngaran kula, make ngaran anjeun bae. Asal nyebut ya Abdul Qadir, istajib du'ana. Ya Abdul Qadir, Gusti Tuan Si Abdul Qadir, coba pang aijabahkeun pamenta abdi, panghasilkeun abdi. Teu kudu ka Gusti Allah, ka Tuan Si Abdul Qadir geus cukup. Mantak sadunya kabeh 5 benua eueuh nu teu pernah nganasab ka Tuan Si Abdul Qadir. Kabeh ngahadiahan Si Abdul Qadir Al-Jailani, Si Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahu al-wusul ila musyahadati anwarihis saniyah wajtabahum li irsyadil khalqi anil wasawisi syaitaniyah waj'alahum abwaban liman yuridul wuluja li hadratihi wa khassahum bil ma'arif wal asrar min baini khaliqatihi wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khatim Al-Mustafa ibni Abdillah ibni Abdil Muttalib ibni Hashim Ainir rahmati rabbaniyati siratilahil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'ala al-mahajjati wat-tariqatil bayda. Al-hadits. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja senarang puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisanageungna nyaeta nikmat iman senarang Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, bil khusus kakersana Kiai Haji Turmudi oge ka para kiai-kiai nu sanesna nu kusim kuring dimulyakeun. Mudah-mudahan sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah. Para habaib, alhamdulillah di tengah-tengah orang aya Habib Umar Tohar Semarang, hadir di tengah-tengah orang aya Habib Cocoan, berikut Habib Lutfi lelembutan. Alhamdulillah nyana hiber biasa alamnya hadir lantaran tadi peting merasa kurang sehat, periksa dokter. Mudah-mudahan orang dakeun sing enggal damang
sing dibere kekuatan ku Gusti Allah jang pun tayangeun urang sarerea oge ka para aparatur pemerintah. Alhamdulillah aya Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kemudian pertahananana alhamdulillah Dandim, Kapolres aya kabeh ngan amanat nyana deuk ngaji bae cenah ka dieu. Bupati ge cenah lah kula mendek ngaji bae moal ngomong oh masalah geus amanat jadi nyana deuk khusu ngaji entek tadi nyana rimbasa ceurik inget bebenena nu putus teh kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang dina tahun ieu kumpul sakumaha biasa dina raraga haul Sultan Aulia anu ke-59 cikeneh mah tahun kamari urang haul sakumaha paweha tadi nyarita urang geus datang deui padahal anu geus eueuh loba nu tahun kamari milu tahun ieu henteu loba urang ge nu tahun ieu milu haul tahun isuk henteu asana ambalaya nu dihareup ti heula cenah aya duit tukang mah geus tarempok kabeh tah mah leuwih ti heula tah mah nu jelas bate jaho ta umur urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selama 59 tahun di dieu kupun rama didirikan amanat ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail oge ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai tuluy sabada pun sepuh daya diwasiatkan ka sim kuring ulah majar bahwa sim kuring teh ahli toriko eueuh sakadar katitipan haul jeung katitipan amanat nu sejen. Ternyata lamun urang jaritakeun toriko isin ku hesekna imangan sakadar nyarita bahwa di dunia ayat toriko di Indonesia ambalayah toriko salah sahijina nu datang ke Banten dibawa ku Syekh Abdul Karim ialah toriko Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Jika pun Bapak Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli menang ti guruna Kiai Arsyad, Kiai Arsyad menang ti Ki Dahlan bin Arja, kemudian menang ti Ki Husein Carita, terus Ki Husein menang ti Kiai Agung Asnawi Caringin, Kiai Asnawi menang ti Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim menang ti Kiai Ahmad Khatib Syambas, Ahmad Khatib Syambas menang ti Syekh Sudin, Syekh Samsudin kaing ti Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad menang ti Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah menang ti Syekh Utsman, Syekh Utsman menang ti Syekh Abdul Rahim, Syekh Abdul Rahim menang ti Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar menang ti Syekh Yahya, Syekh Yahya menang ti Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin menang ti Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin menang ti Syekh Nuruddin, Syekh Nuruddin menang ti Syekh Syarifuddin, Syekh Syarifuddin menang ti Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin menang ti Syekh Muhammad Hatta, Syekh Muhammad Hatta menang Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz menang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, Syekh Abdul Qadir menang ti Abu Sa'id Al-Mahzum Al-Mubarak, Abu Sa'id menang ti guruna Syekh kitu Abdul Faraj At-Turtusi, Syekh Abdul Faraj At-Turtusi menang ti Syekh Abdul Wahid Tamimi, Abdul Wahid Tamimi menang ti Abu Bakar Shibli, Abu Bakar Shibli menang ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi, Abul Qasim Junaidil Baghdadi menang ti Syekh Sri Sikti, Syekh Sri Sikti menang ti Syekh Marufil Kurhi, Syekh Marufil Kurhi menang ti Abu Hasan Al-Ridho, Syekh Abu Hasan Al-Ridho menang ti Syekh Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim menang ti Syekh Muhammad Bakir,
Syekh Muhammad Bakir menang ti Syekh Muhammad Ja'far Siddiq, Syekh Muhammad Ja'far Siddiq menang ti Syekh Imam Zainuddin, Imam Zainuddin menang ti Syekh Sayyidina Husain, Sayyidina Husain ti Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul menang ti malaikat Jibril, malaikat Jibril menang ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah silsilah mu'tabarah Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah anu jlig ka Banten dibawa ku Ki Abdul Karim, dikembangkeun alhamdulillah Tangerang, Bogor, Serang, Pandeglang, Rengkas Betung, terus Kalabuah, alhamdulillah berkembang terus. Per detik ieu basi keneh aya nu nyarekelan, walaupun lamun ditaliti geus teu pati sesuai. Di antara kesesuaian ahli thariqah nu ayeuna, ahli thariqah nu ayeuna teh sok ngadahar duit ti pamarentah. Ketika ahli thariqah ngadahar duit ti pamarentah batal, norekatna batal. Nu mantak Babupati mah tilek mere duit ka kula, nyaho teuing kulana teu daekeun nyaho pelit nyana. Nu jelas lain, diterima mah diterima, ngan dibikeun ka kotok, ke kotokna dipencit didahar ku kula atuh kene-kene ketel. Nah iyalah di antara anti ahli thariqah ialah menta, pang anti-antina lamun aya ahli thariqah menta batal norekatna. Di antara anti ahli thariqah adalah ngaharepkeun pamere ti batur, toma ngaranna batal norekatna. Di antara batalna norekat di mana-mana ngahutang. Cenah ieu mah lain ngahutang ngredit, wah atuh apa maning iku mah wede. Mengkonon sirama. Iku mah lebih parah ge. Ya Karim. Nah, deuleu kurang ahli thariqah ti mimiti lebuan. Serang. Datang ka dieu mana? Aya ahli thariqah mobilna menang ngridit goblok. Nah, iyalah aya 10 anti ahli thariqah. Teu kudu dibacakeun kabeh leuwih parah ka ditu mah eta beta sakitu masyaallah Karim. Nu mantak isin lamun jaritakeun tarekat. Ngan kulantaran ieu mah ala kadar kawasiatan atuh diteruskeun we. Emang cenah kieu tilok ngahutang osok. Aju kumaha teh batal ngan kula mah mayarna 2 kali lipat nyana bungaheun kan. Nah ai Bang Habib Rozak mah kan ngridit bloon kan, masa norekat ngerodit. Di mana awalna berangkat tarekat nu sabenerna mah kieu, ketika manusia ningali matana, wah pemandangan Masya Allah luar biasa, ningali nu gelis-gelis ya Karim, ya Allah ya Rabb. Ketika orang ka parahyangan ningali mojang parahyangan, Masya Allah. Ketika orang ka Mesir ya Karim, oh nu jore di Mesir mah. Ketika orang ka Yordan, ka Maria, ka Uzbekistan ya Karim, ningali awewe teh eueuh nu jore barang balik deui ka Indonesia ka Cikupa, Masya Allah. Ongkos lain le jelema. Iyalah dadaleuan eta teh apakah kudu dikitukeun bae. Ketika beralih kana dedengean, ngadenge dangdut, ngadenge pop mie, ngadenge jazzman dan lain-lain sebagainya. Ieu ceuling ngadenge suara-suara musik anu ngeunaheun langsung menyentuh hati. Masya Allah Karim. Apakah kudu diantep dedengean model kitu? Ketika aambean anu nyengat, urang meuli minyak tising kofur buatan Feris, ambean ku urang, wih tajamna luar biasa. Urang liwat set, kosmait anyar, luar biasa. Dah
tidak kadaharan dimimiti nulada nu tiis nu amis nu hasem dan lain sebagainya. Ira rasaan nikmat ngeunah perasaan lezat beralih kana pakaian, beralih kana kendaraan, beralih kana bangunan. Apakah kudu kitu hirup nu sabenerna? Setelah diteliti horeganan tina kahirupan Kangjeng, nu Kangjeng teh uswatul hasanah anu memberikan khusus ka Hudzaifah, memberikan khusus ka Sina Abu Bakar Siddiq, memberikan khusus ka Sidina Ali, memberikan khusus ka Khulafaur Rasyidin jeung beberapa sahabat-sahabat anu lain anu sangat sederhana, cukup baju ngan hiji atawa dua, cukup mun ngadahar korma hiji kuduaan, cukup mun sare ulah make anggel geus bae make leungeun bae kos kieu, atawa lamun endek make anggel dibuatna tina kayu bae. Malah di Baduy mah pan anu dianggelan teh lain hulu, ieu kapan nyana mata suku dia mah ku tarolol cenah aya hulu nu teu digawe dianggelan, aya suku nu capek teh dianggelan. Kitulah urang Baduy. Emang bener eta di dieu aya badul teh nu make jas hideung eta Baduy. Mananya? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, tina titinggalian dedengean aambean rasa jeung perasaan-perasaan kenikmatan-kenikmatan iyalah anu kudu diopenan, iyalah anu kudu diropea. Ternyata horeganan eta mangan sakadar zahir, lamun hirup nutur-nutur zahir bae, kaayaan mata terus dituturkeun, kaindahan ceuli dedengean dituturkeun, kahayang irung sungut jeung sajabana dituturkeun, silaka urang bakal walaupun urang maca dua kalimat syahadat, maca la ilaha illallah kalimatun thayyibah saheulaanan lantaran urang teu pernah ngekang nafsu, bakal aya itung-itunganan kejaga di akhirat. Maka ibadah ngan sakadar zahir doang, ieu mangan sakadar fikih. Cok reberesan make fikih, imiti make sapinah datang ka Fathul Muin, Fathul Wahab, Tuhfah Ikna. Irup dengan sakikituna be urusanana teh urusan zahir be. Lantaran tamangan sakadar Islam. Islam mah ilmuna ilmu fikih. Sasaranana ngan sakadar jasad, tujuanana adalah sasaranana jasad, tujuanana ngan sakadar syariat. Jelema nu ngalaksanakeunana ngan sakadar disebut abid, pagaweanana ibadah. Eta teh ngan sakadar zahir we, jelema kuari ibadah ngan zahir hungkul, ditingali ku urang beuh tarang namanya hararideung ieu deui. Wahara jasa. Calanana leuwih panjang tibatan samping. Bagus-bagus. Wah, wahara. Lamun sujud angel mun loba jelema tapi lamun sorangan hampir teu sujud. Lamun loba jelema masyaallah duha na bae duha 24 rakaat. Eta lamun loba jelema mun loba jelema teu duha. Nah, ilah zahir bakos kitu bae. Nah, lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuhna naonan sakadar cangkang. Di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang. Patalina ngan jasad naik kuari kana iman. Iman di dieu urusanana adalah qalbu. Ilmuna disebutna ilmu tasawuf, sasaranana adalah qalbu. Sasaranana adalah qalbu. Pagaweanana adalah disebut ubudah. Gelarna ngaranna zahid. Mulai kuari ngurusanana ngurusan hate, awak dibarengan ku syariat fikih, qalbu dibarengan ku tasawuf. Mulai hirup berbarengan berdampingan bakal indah geura. Lamun hirup ngan sakadar zahir doang urang kababawa. Tahun baru kumaha kahayang urang puncak alhamdulillah. Bupati biasana ka puncak kuari aya di dieu. Zikirnya na. Gubernur zikir. Wallahu alam ke sore merencana ka mana wallahu alam. Urusan nyana geus mah
penting ku hari aya di dieu. Nah iya urang lamun urusan zahir bae capek, tapi ketika jeung batin indah. Ulah sok inget ka dongeng aya hiji jelema ngurusan tangkal korma, kebon korma jeung kebon anggur di Mesir, diurus kunya nu bogana teu pernah ningali ka kebon. Satu ketika nu bogana ningali ka kebon kaget, lain kaget ningali korma baragus, lain kaget ningali anggur baragus, kaget ningali nu ngurusanana pamajikana. Masya Allah, cak nu boga kebon imal lain lalaganya ima turun ti kayangan kayaknya. Akhirnya tuh karena ge lalaki sugih kan bisa baik salakina digerokeun sini maneh balanjanya ka toko ye balanjana loba jasa disuris ku nya nah ye balanja ka toko tah duit dah brak pamajikanna teu meunang milu ti tah ngajagaan kebon atuh ngaranna ge bujang berangkat bae cenah memangkaningkan naik onta pamajikanna di deketan ku nya neng salaki eueuh ieu kan kebon anu kakak nukula. Masya Allah neng lah geus pokona mah gaji ulah dicaritakeun de bakal ditaikeun sementara diguprakan duit kan tah ieu mah cekel bejang nih ribuan real dirham. Maksudna naon? Tutup pintu-pintu kabeh ulah aya nu neuleuh tutup saya geus ditutup di deketan ditoel cek si neng keheula gitu aya kene anu muka periksa deui ku bos bos atuh mangga geus make calana jero bos geus siap bae gegeran bae lawang mana ieu muka ieu ya Allah balik deui ka dinya neng geus tertutup kabeh hiji deui cek masih muka kene wah bos neangan ka unggal juru ka mana geus tertutup kabeh cekel si nengna tendeun di pos langsung ditangkarakeun cek si neng aya kene hiji anu encan nutup naon ieu pintu hati teu daek nutup ieu mah anu terus bae komunikasi jeung Sang Khaliq anu nyana aya teu pernah eueuh nu nyana ningali teu pernah buta anu nyana ngadengen teu pernah torek anu nyana uninga teu pernah bodoh. Ialah pintu hati ieu teu pernah nutup hati abdi mah kadeuleu bae Sang Khaliq teh andai kata Tuhan bade ngazinahan abdi nyangakeun sadaya-daya ngan pintu hati abdi teu pernah nutup muka terus asa babarengan jeung Sang Maha Pencipta sakitu bae abdi mah langsung eta boboga anu kekenceng turun amper turun tatadina 12 volt langsung Masya Allah jaknya ternyata horenganan jelema anu dianggap susah jelema anu dianggap hina jelema anu dianggap teu berdaya orang ngabogaan iman anu luar biasa aing anu dianggap gagah nu dianggap sugih nu dianggap boga tapi ternyata orang tertutup mata hati Gusti Allah tobat cek eta bos langsung nyana bebeja neng iya bapak rek tobat kumaha tobat bababari cak ieu teh kumaha bukakeun mata hate justru ieu teh daek muka-muka coba cak nyana ngagebruskeun maneh ka sumur si neng bisa aja saya si neng engke ge lamun ngagebruskeun maneh ka sumur tah engke kadeuleu bakal kadeuleu ke kabeh ge Gusti Allah ge langsung kadeuleu pae karana tah mah tuh nyaeta sok gerage urang datangan cek si neng teh ka kiai-kiai anu imanna tebel anu imanna bener-bener kuat anu mata hatena terbuka nah etalah urang teh kuari ieu nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz seorang kutubul aulia anu tadi dicaritakeun manakibna ku Kiai Turmudi rada aya kakurangan teh geus ti kula nambahan bukuna panjang satungtung deuleu wabeh
anu milu haul anu apal kangarana anu pernah nganasab ka anjeunna ditulis bae ku kabeh ditulis sebagai muridna ku Tuan Syekh, tulis kabeh. Malaikat protes dina Bahjatul Asrori caritakeun cek malaikat, hei ulama yang tulis-tulis bae ai kitu mah nu masantren, nu kitu mah nu ngaji, nu kitu mah nu salat, ari nu kitu mah anu ibadah gawe tulis sebagai murid. Apa ieu nu jara rauh anu henteu saralat, salat maghrib isya henteu, aya subuh jam 8, namanya nu kos kitu murid Tuan Syekh. Protes malaikat, hapus. Cek malaikat, Gusti teu ridho kula mah, sebab lamun dianggap murid Tuan Syekh ka sorga kabeh. Apa ieu teh saralatnya? Salat ge uca aco, nya salat inget ka karunggoni, nya salat inget ka si eta nu mana? Si itu teh anu nyenghel teh. Kan teu bagus. Diprotes ku malaikat, langsung ka Gusti Allah. Cek Gusti Allah tanyakeun bae ka Tuan Syekh, coba siap henteu diprotes? Begitu diprotes ka Tuan Syekh ku malaikat teu ridho lamun ieu kabeh dianggap murid kabeh. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir ngomong ke sia, "Yai malaikat, sia rek protes-protes ka Gusti Allah, bejakeun ka Gusti Allah. Lamun aing dianggap jadi kutubul aulia, nu kumaha bae kabeh dianggap murid aing. Ya, nu jorek teh anu jorek perlu disapaatan, tulis di bukuna. Nyana jorek aing bagus. Nyana jorek murid aing dianggap wali bagus. Geus nu jarore kalimpunan kudu bagus. Idit sia malaikat ka ditu. Masyaallah. Cek malaikat teh bisa digagugugat. Walara tah bae. Tah anu mantak ente geus teu kudu saralat asal hadir jadi murid. Geus. Ge cenah kieu teh teu kudu diomongkeun ya kami memang geus tilok ieu. Nah ilah keistimewaan kutubul aulia, malah diantara anak karomah Tuan Syekh tepan hebat jasa aya jelema boga anak awewe hiji-hijina, begitu hiji-hijina ke laut maot laporan indungna ka Tuan Syekh, ayo naon kula boga anak hiji-hijina maot, atuh geus maot mah geus lain kitu, hayang hirup deui bae cenah. Atuh laraonan cek Tuan Syekh teh atuh geus maot teh henteu kula mah hirup deui bae ngan hiji-hijina langsung ngadoa bihaqi jadid dan lain-lain sebagainya. Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina. Yes cek Tuan Syekh teh ka induna balik ka dieu saya ge di imah guguran bae nyana bunga sebab Tuan Syekh mah pan tilok kabohong cara Habib Rozak. Oh lompat pasti cenah ieu. Nah barang datang ka imah di duluan di kamar eueuh balik deui nya ka Tuan Syekh. Tuan pan biasana Tuan tilok bohong ku ieu eueuh mah kadoa deui ka Gusti Allah ya Rabb bihaqi jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dulubi kamahril maut ya Allah. Tetapi lamun ku Gusti dihampura anggap kula hampura pang hadirkeun deui ya Rabb. Langsung balik aya ge imah bunga teh awewe datang ka imah eueuh deui bae. Aduh sakira ieu mah jadi orang kieu Tuan Syekh kok ieu mah jadi magol kieu. Asana ngadahal duit gubernur kajen ngomong ge teu beres ya. Langsung berangkat deui ka Tuan Syekh encan aya encan 3 kali, begitu 3 kali ngotot nyana gas balik lamun kuari awas ancam kukula Gusti Allah baik. Eta keur carita ngomong papada nu bodoh ku gede-gedena ka kutuban Tuan Syekh akhirnya langsung datang ka imah ayah langsung sujud Tuan Syekh sanggeus sujud cerik teu ngomong cek Gusti Allah hei Abdul Qadir kunaon maneh teu laporan geus aya. Gusti ngisin kula ngisin mainnya kutub angel diijabahna tah lamun doa mamin mah bener masa Habib Rozak geus tah mah sabulan ge teu diijabah masalah no problem. Kula mapan kutub jekeun masa angel sih.
cak Gusti Allah teh hampura. Gusti Allah minta hampura. Urang tahu jaritakeun Tuhan sepuara. Abdul Qadir jang nutupan kariweuh anjeun, jang nutupan kasedihan anjeun, jang nutupan kehancuran hati anjeun. Geus ayeuna mah hampura yeuh dibejakeun. Pertama maneh menta lantaran beak di laut di daharan laut awakna kula karak putus malaikat Jibril. Jibril segera kumpulkeun. Doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun. Doa nu kadua kakarak ge dihijikeun di jalan. Awewe nu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene. Doa nu katilu kakarak aya di imah. Atuh sakitu mah sedeng we cek Gusti Allah atuh. Teu bisa. Gusti mah maha khaliq, abdi mah maha makhluk. Gusti mah teu kudu ngutus Jibril, deuk aya bae atuh. Deuk mana kekawasaan Gusti manjam kudu make Jibril segala rupa. Behey. Parah ieu cek Gusti Allah. Geus. Nu geus mah geus bae. Nu geus mah geus bae ngan ka ditu moal deui. Ambo. Kuari mah kieu. Utlub matatlub. Penta ku anjeun naon dipake kahayang bakal diijabah. Andai kata anjeun nyekal dangdaunan bakal jadi duit kahayang anjeun jadi. Andai kata anjeun nyekal batu-batu bakal jadi emas jadi. Andai kata anjeun neuleuh bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi. Sok utlub matatlub. Lain eta abdi mah. Lain eta. Teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub, tafakur, mujahadah. Abdi teh embung neuleuh dunia indah, embung neuleuh gunung emas, embung neuleuh dirham, hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae karidhoan Gusti. Manya abdi haju dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah. Teu hanai. Atuh ayeuna hayang naon abdi manu di pikiran teh lain diri abdi manu di pikiran teh lain sasaha tapi umat sabada abdi teu aya. Lamun Gusti Rasul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring ge sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot kangjeng selalu inget ka umat. Sanggeusna maot kaula selalu inget ka murid kaula. Pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalamatkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah. Insyaallah teh Gusti Allah geus atuh tanda tangan Jibril. Tanda tangan. Geus memang geus bakal mah dihampur. Tanda dihampurana cek Tuan Syekh kumaha? Ismuka ka ismi al-azam. Ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung. Ketika ngaran kula nu agung dipake taqarrub ka kaula, kula selalu ngaijabah doa. Teu kudu make ngaran kula, make ngaran anjeun bae. Asal nyebut ya Abdul Qadir, istajib du'ana. Ya Abdul Qadir, Gusti Tuan Syekh Abdul Qadir, coba pang aijabahkeun pamenta abdi, panghasilkeun abdi. Teu kudu ka Gusti Allah, ka Tuan Syekh Abdul Qadir geus cukup. Mantak sadunya kabeh 5 benua eueuh nu teu pernah nganasab ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Kabeh ngahadiahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cenah Habib Rozak sakitu Abdul Qadiran kok teu diijabah. Abdul Qadir nu mana heula. Sebab nyana boga babaturan ngaran Abdul Qadir. Habib Peing atuh teu moal bere. Jangan yang itu Bib, yang ono. Nah lumantak pelebah kolbu kudu diurus. Masya Allah karib. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ingat ka muridna penerus torikoh nu mana baik nu enggeus dimuktamarkeun di Indonesia melalui Jatman atawa anu lokal sarua bae
kabeh mikiran teh kumaha bangsa, kumaha negara, kumaha umat. Jelema anu cicing dimui mah mikiran ngan sakadar sagulipak samuyeun, jelema anu didepak dan sakadar sagulipak sadepageun, jelema anu boga yayasan mikiran teh ngan sakadar kumaha murid yayasanana jeung sagulipak yayasan. Tapi ahli thariqah pemikiran anak kumaha umat di Indonesia, kumaha negarawan, kumaha bisnismen, kumaha jelema nganggur. Lamun Pak Gubernur memikirkan tentang nasib rakyatna kumaha supaya ulah miskin, lamun Pak Bupati sakabupaten memikirkan umatna supaya bener-bener roh, supaya bener-bener umatna ieu bisa sejahtera. Tetapi kiai mah nu mikiran teh lain kitu, kumaha Pak Gubernur supaya salamet dunia akhirat, kumaha Pak Bupati supaya salamet dunia akhirat. Jadi dunia mah mobil naon ku bupati dibogaan ya abalayahnya mobilna anu muter bae eta mobil naon anu muter bae eta naon anu muter bae mobil naon nu nyana eta boga ka molen-molen anu eueuh saungan teh anu saungan mobil naon nu aing teh nyaho nu sia kisarua teh nyaho da urang mah bodoh mah nu nyana geus bugu mobil kap bupati jang duniana kurang naon. Tapi kula mikiran salamet moal si bupati di akhiratna. Jih, ahli thariqah mah memikirkeun teh kadinya. Lamun ningali jelema malam tahun baru dar ya Karim, masyaallah ngabeakeun duit nyana duit tang ti mana duit nyana kabungah nyana. Tetapi di akhirat salamet apa moal sih? Ketika jelema dagang geus buguh dagang anu ambruk batur mah moal terus ieu dagangna. Begitu jualan lu lan rugi, jualan rugi, tereh geus anta mah. Ieu nu untung bae dagang untung dagang untung dagang untung. Ah, ieu jelema salamet moal. Ahli thariqah mah memikirkeun teh kasalamatan fid dunya wal akhirah. Kula mah inget ka dongeng di Baghdad. Di Baghdad aya hiji ngaran kiai ngaranna Bahlul. Ketika orang zarah ka Baghdad ge aya di merekna Maqbarah Bahlul. Kura liwat ka dinya aya wah urang zarah heula Ki Bahlul ieu. Ki Bahlul teh okos Bunawas. Begitunya dipanggil ke kerajaan sekali, dua kali, tilu kali, LHDR datang. Begitu datang, kan korsina geus dimerekan dah. Geus dimerekan, Habib Rozak kan merekan diuk bae. Jadi bantu aya merek sebenarnya banyak. Nah, iya nu kos kieu ieu. Ilegal. No problem. Nah, eta Ki Bahlul datang. Begitu datang ke kerajaan diuk di kursi raja, wah tumpang kaki kieu ngarokok Bahlul. Mangkaning dandim aya kon kuari Kapolres aya kan. Nah cak dandim tembak, cak polisi jangan tembak dulu, tangkap. Langsung polisi datang kadinya tewak nyana tangkap turunkeun tinggang ku dandim. Bahlul Allah juga Allah, kok kamu Allah-Allahan sih cak dandim. Sikat itu Allah beak banget nak beak Bahlul banget nak irung geus kadal irung rata jeung pipi ya geus kieu bae Bahlul. Tuan Raja gerokeun cak dandim geus jiksa urang ye Kiai Bloon ye Kiai Bloon geus disiksa selesai. Tuan Raja datang nyana ceri ka Tuan Raja, kenapa kamu nangis? Nggak apa-apa, nggak usah nangis, ceri terus baik nyana ceri. Cek Tuan Raja kunaon ieu jelema ditenggelan diuk di kursi raja. Wah bener itu sopan cek Tuan Raja. Haji ieu kan jadi robah beungeut sikat ku dandim. Wah makanya make hizib. Oh dandim atuh kuari makan wirid hizib atuh. Masya Allah ha. Masya Allah. Bagus ya Tuan Raja. Nyana ceri. Tidak perlu nangis. Tuan Raja. Tapi terus bae cerik. Hai Bahlul. Ai mana cerik yang cerikan sa? Kula mah cerik teh lain yang cerikan abdi Tuan Raja. Yang cerikan sa?
nyengcerikan tuan. Siapa yang nyengcerikan aing baja geus jadi raja jelema jeneng atuh kabeh di bawah aing maka jeung nyerikan aing sia nu kudu cengcerikan teu abdi mah teu kudu dicengcerikan diri abdi mah justru abdi mah cerikeun yang cerikan tuan raja cerik naon sih yang cerikan aing abdi anu diu kakarak ge 10 menit bae geus disiksa komo tuan raja mah sabaraha taun meureun siksana di Allah sak tuan raja pan saya jadi kos kitu atuh kek balul tenang aing jadi tersentuh ya hati tapi lain potongan WH moal dek bangun Banten kok nang nitah kula eta mantak doakeun lamun nyana tadi 2018 can anggeus turunkeun ku urang kula mah sabarna pamenta jeung para kiai nu sejen hiji Banten, 2 tadi teh Syekh Mansur, 3 Syekh Asdawi. Asal jarah ngeunaheun geus senang urang mah sakitu doang. Urang kan ke lamun kadu 2018 ieu kabeh jelema aya 1 juta mah urang jarah kabeh ka ditu. Bareng jeung kula bener teh. Nah, lamun anggeus berarti urang taekeun dewe lamun teu anggeus sakalian abeh lobaan demo. Ya Karim. Insyaallah lah urang ningali gerakanana kuari jalan geus bagus bupati ge alhamdulillah jalan geus baragus gade ngan can anggeus cenah can anggeus minta mohon maaf cenah ka kula teu kudu ka kula ka rakyat minta mohon maaf lah nah cek raja teh kula mikiran bae kula 10 menit bae ye bengok irung teu kadeu rata tuan mah sabaraha taun ke di akhirat tak wae teh cenah kula loba omong sia bahlul mulai ti harita tobat cak raja Bahlul dicoba tuh kumaha ye dicoba kumaha coba pangmukakeun mata hate selama ieu kula jadi raja teh ku ngeuneunahan pan didoakeun lagi ku para kiai kula jadi raja teh nu mantap kiai nu sok ngadongakeun pamarentah teh kiai hebat eta kiai anu geus mukholid jeung pamarentah kiai istimewa sebab ngadoakeun pemerintah jeung bangsana tapi aya nu lengah ketika kiai ngadoakeun pemerintah nu didoakeun jadi gubernur jadi pemerintah anu didoakeun jadi bupati jadi kiai nu ngadoakeun setah yang jadi mui jadi ku berkahna doa kiai istimewa lengah nyana horenganan dibalik doa na nyana diijabah nyana nu mundur pemerintah mangenaheun jadi bupati horenganan majelisna nu nyana nu ngeusian teu karasa ku nyana eta kutukan ti Gusti Allah teu karasa kiai ngadoakeun supaya Pak WH jadi gubernur diijabah ku Gusti Allah kiai anu hantem-hanteman ngadoakeun zahiron wa batinan anu kadituna minta duit bae ka WH kuari pondok pesantrenna santri eueuh nu ngaji eueuh hayo sia emang kula teh nyahok itu di Serang di Pandeglang dah bupatihna jadi bupati kiaina jadi sampah inget kudu kumaha tuh ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok hayang dibere ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok menta tah ieu kiai goblok nu ngadoakeun jang bangsa jeung negara kudu bersatu tapi menta cuan ulah kudu menta kumaha cenah kiai lamun dibere sia mah sok aju kitu emang sia mah hajun lalungtik bae ka aing nah dibalik ngadoakeun pemerintah hasilnya aya kemunduran pada dirina majelis tinggal majelis pondok pesantren tina pondok pesantren introspeksi diri lain pemerintah bae nu kudu tobat kiai nu kudu leuwih tobat kiai nu kudu tobat ya Karim masyaallah ialah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyana mungprung dedeheun ka murid-muridna nu aya di saantero jagat masyaallah Karim kulangan sakadar nyaritakeun dongeng mimpi Habib Lutfi mimpi aya 4 kuda nu hiji ditaekan ku manehna kuda nu kadua ditaekan ku kula kudana kuda putih nu dihareup ditaekan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu hiji kosong ditanya di kamarana ieu cek Habib Lutfi kita naik kuda mau kemana mau ke Cilogok haul cuman karena manehna teu sehat sangat
hayang hadir di lelembutan tetap hadir geus ngimpi seperti eta disampaikan ka kaula nu hiji kosong nu hiji nah ieu nu hiji jang saha lamun ka Habib Rojak teu ridho aing mah wah teu ridho sama sakit protes aing ka Gusti Allah hapus tipek ya ieu kuari kosong kene nu hiji kosong kene tanu hiji opat kuda lain sembarangan mimpi atuh Habib Lutfi mah jeung aya deui seorang Habib nu teu pernah keluar mimpi sarua datangan moal dibejakeun kemudian aya deui seorang kiai kehadiran Tuan Syekh Abdul Qadir kuari teh aya hadir melalui impian-impian orang-orang tertentu mata kula aju naon gara-garana teu asa isin dikerpeting kene ti kamari dahar ge sawab begitu maksudna isin ya Allah ya Rabb teu ngeunah cicing sebab jelema nu karari itu loba nu ngimpi iyalah Habib Lutfi impianana pohara kemudian ayalah alamat-alamat ka kula insyaallah teh kudu dicaritakeun ieu carita Tuan Syekh Abdul Qadir pohara berikut Bahlul terus berikut kiai-kiai ahli thariqah lain sakadar Bahlul lain memikirkan dirina tapi memikirkan bangsa umat pemerintah kumaha sangkan salam gitulah abah kula selalu deket jeung pemerintah hanya ngadoakeun supaya saralamet atuh kitu kene ka Habib Lutfi terus bae datang ka kiai ka pondok pesantren ka pemerintah nu dipake ka hayang neuk naon dipake ka hayang ge sagala aya atuh bari henteu usaha tetapi hanya berdoa ka Allah Indonesia supaya selamat bangsa Indonesia supaya subur makmur tur selamat masyarakatna supaya ingat ka Gusti Allah salamet dunia akhirat pemerintahanna salamet dunia akhirat hiji-hijina supaya terbuka mata hati di jalan terbuka mata hati adalah tobat di jalan nomor katilu terakhir ialah tentang ruh ieu mah leuwih jero tadi mimiti Islam fikih kedua iman thariqah nomor katilu adalah ruh ieu mah jurusan sirrul asrar anu kabelah ditunang ke aya babacaan Tuan Syekh Abdul Qadir anu nyana ketika datang ke sirrul asrar nyana bisa naik bisa turun bisa naik bisa turun bisa ngapung iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir jadi katilu ngaranna ihsan ilmuna ngaranna ilmu tahakkuk jurusanna jurusan hakikat jurusan hakikat nah urusanana nu di urusana jurusan hakikat ieu nu di urusan ruh di awak urang teh aya sodru aya kolbu aya fuad aya ruh sirrul asrar lamun ibadah geus datang ka dinya disebut nage ubudah nah hirup geus teu kudu dahar asal maca subhanallah seubeuh asal maca la haula wala quwata illa billahil alil azim gagah mun maca zikir la ilaha illallah leng eueuh nanaon nu aya ngan Allah ruh kulantaran urang mun nyaritakeun ruh panjang jeung dongeng-dongeng ruhani mah pasti urang asup ka alam malakut alamna alam ieu keneh ngan urang geus teu katutupan ku zahir ku jasad kalbu urangna geus terbuka ka Allah nu aya ruh urang jeung Allah disingkapkeun blek urangna di dieu tapi urang aya di alam malakut urang kapanggih ke jeung malaikat-malaikat kapanggih jeung lelembutan-lelembutan kitulah dina thariqah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka hiji keuntungan urang ayeuna babarengan ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir malah mandar urang dijadikeun muridna amin nomor kedua ulah hese-hese hadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir sebab ngaranna sarua jeung Ismul Azam jaminan Gusti Allah Subhanahu wa taala nomor katilu nyana ketika disalaman ku urang hadir nu mendak lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ka Kangjeng Nabi Zarah langsung assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah zunubi kamaujil bahri dibaca taetana langsung muka kuburanana udang sasalaman pelukan asli kabelah dia balik Tuan Syekh Abdul Qadir lamun sapoe teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi ceuri
unggal poe kapanggih jeung Kangjeng Nabi, unggal poe. Lamun Syekh Ibnu Athaillah salila hirup nyana kapanggih jeung Kangjeng Nabi anu yakzotan 37 kali kapanggih. Langsung kapanggih. Pan aya Habib Rozak bajeng kuntilanak. Nyana masa liwat bae ka kuburan. Rozak. Ini temanmu. Tuh, mantap kurang lamun neuleunya sieun. Ya mak lampir lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka sim kuring aya alamat sebenarnya mah saya diberi 3 bendera. Orang-orang yang tidak dikenal, kakek-kakek malam datang kemudian pergi lagi. Bendera merah putih titip. Yang kedua bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga adalah bendera hitam. Di samping eta aya deui nu mere titip sampaikan ka umat bahwa tanda ieulah tanda mempersatu umat. Ingat ka Gus Dur waktu ka dieu kukula ditanya ieu na Gus, kalau ini apa? Ini dari guru saya. Ini sebagai apa? Ini sebagai perlambang pemersatu aja. Kurayon kuari aya alamat kos kitu ka kula. Maneh kade doakeun khususna sa Banten, umumna sa Indonesia. Kula mah jelema leutik atungan sakadar ya Allah ya Rabb. Sakumaha sesuai jeung perintah, kula selalu ngadoa mudah-mudahan keluarga kula pribadi kula, keluarga kula, murid-murid kula, santri-santri kula, umat-umat sa Tangerang, sa Banten, sa Indonesia oge sa dunia mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Doakeun Bapak Zaki, doakeun Pak Gubernur, doakeun para kiai-kiai, mudah-mudahan sing barisa muka mata hatena urang bisa tobat supaya urang menang anugerah salamet fid dunya wal akhirah. Dunia mah Allah ditinggalkeun ku urang, isin urang mun nyaritakeun dunia, sugih urang, paeh urang, kasugihan urang ditinggalkeun, mobil ngan sakadal ngadadahan urang, perusahaan ngadadahan urang. Urang roh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Seminggu 2 minggu buka kuburan urang, nu kamari di bos-bos, nu kamari di komandan-komandan, nu kamari di bapak-bapak. Ternyata horenganan geus bilatungan awak urang. Ngamun mulai zahir bilatungan, tetapi ruh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Ialah thariqah ngaranna. Ke insyaallah iraha deui ngabahas tentang ruhna anu bisa hihiberan ka alam malakut. Lamun Habib Lutfi urang nyaritakeun Habib Lutfi moal angis-angis, nyaritakeun Habib Umar almarhum condet moal angis-angis, nyaritakeun Said Maliki luar biasa, jeung nyaritakeun habaib-habaib anu geus usul ilallah. Lain habaib Syekh Asnawi caringin mantak dizarahan ku urang Syekh Abdul Karim. Urang nyaritakeun karomah tan Syekh Abdul Karim luhur teuing ieu bae ulama-ulama Banten. Kukula ye geus dirangkum karomah Syekh Mansuruddin, karomah Syekh Asnawi, karomah Kiai gitu Syekh Abdul Karim jeung sederetan ahli-ahli thariqah nu aya di Banten. Kukula keur diteangan karomahna ke lamun di istikhorohan bagus, kukula engke endek di Citak melalui Zaki. Aya bupatinya dan teh, ya Zaki ya mangitakeun jual ku Zaki duitnya jang Zaki. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicekapkan sakiah punten tina samudaya kalepatan sareng kirangana hapura ka seluruh masyarakat dosa kilobana mencit kebon nama ya hampir 80, tapi pandaharna ti poe Salasa. Meuli lauk lagi hampir 5 ton, tapi pan ieu kos kieu tah dan lain-lain sebagainya. Atuh kucuran-kucuran atuh Bapak Zaki mawa, kemudian Paweha mawa dan lain-lain sebagainya. 80 yang mencitna Masya Allah, tapi kula mah teu ngadahar ngan sacomot-sacomot bae ngadahar tuh. Nah imah hampura besi anu teu kajamunya engke besi dipersiakeun dahar aya keneh dalahar deui jeung besi aya naon mah caus sagala jeruk bau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil hurrati haqqut tarbiyah. Iku tetep gadhe wadon kang merdeka utawi hak ngurus
walaysa li ahadihima fatmuhu qabla haulaini maka orana ikut tetep kedua salah sawijine karone abawain hurratain opo nyapi ing walad qabla haulaini ing dalam sadurunge haul roro walahuma lan menang kadue karone abawain obatmu nyapi ing walad ilam yadurrahu lamun orang amadaratkan ya fatmu ing walad wali ahadi ma bada olain lan kadue salah sawijine karone abawain ing dalam sahusane tahun roro walahuma ziyadah lan menang kadue karone abawain apa muhi wala yukallifu rabbuhu illa amalan yutikuhu lan ora merdihi amalik ing kaulane malik angin pagawean kang bakal kuatun ya rogi ku ing amal wa juzu mukharajatu lan menang pengupahan ing rogi syardiri Allahumma galawan syarat ridhone garone malik lan rogi kuahiyah Anudaya mukharaja iku kharajun yu'adihi upah kang negani amaliku ing rakik kula yamin dalam saban dina usbin atau seminggu wa alaihi ala fudawabihi. Urang bacakeun heula Fatihah ka hiji Arsan bin Usan, kedua Insaf Zainuddin bin Zainuddin, tilu Arzanah binti Ngkung Cadas, Kyai Haji Abdul Muttalib bin Haji Salim Cadas. Akhir keluarga Toko Mas Tabrani Tangerang. Tadi kurang disebat namanya, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa. Legakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana. Oge anu tadi disebatkeun mudah-mudahan hasil maksudna dilancarkeun ku Gusti Allah. Bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang masih keneh nyaritakeun masalah bab hadonah, bab tentang pengurusan ngurus jelema anu can istiqlal, can mandiri, can bisaeun ngurusan sorangan. Bahkan kaditu nama lain manusia bae termasuk satu hewan wajib diurus ke ku urang bakal kajahoan anu ngingu embe, ngingu hayam, termasuk manuk. Tah ieu kumaha kakuduan-kakuduanana. Sangkan urang ieu jaga di yaumul jaza teu berat tanggung jawab.
siga anu moal kukumaha ye hirup teh padahal mah urang teh bakal nerus ka alam nu itu bebekelanana kuari disadiakeun engke babalesna dua hiji sorga kadua neraka mantap kurang ngaji meureun hayang nyaho jalan ka sorga geus dibere nyaho jalan ka sorga hayang ka sorga mah ulah ngeridit tapi pan haju mengkol ka neraka heula sagedeung ieu lah ulah mun hayang ka sorga jalanan lempengkeun ulah make jeung disugak disogok lumayan ku supermi 2 mampir heula ka neraka komo tamah nu asup PNS mah kudu 30-40 juta ya rada kebal di neraka oh masalah sih paling ge ngagolotrok doang sub ka pabrik kudu aya 2 juta kudu aya 3 juta nyogok heula sarua bae emang di Indonesia mah kitu itulah lalakon jalan ke sorga geus dibeja-bejakeun jalan ka neraka geus dibeja-bejakeun ku Kangjeng Nabi dijelaskeun ku Kangjeng Nabi diijmakeun ku para ulama melalui syariat melalui hakikat ngan urang melalui syariat beh heula abeh babari beh kaharti tah ieu nu sanggeus nanyaho teh haju teu diparake jalan ieu nu loba nu ka dieu motor nu ngararaji encan arimpas kabeh mobil kitu keneh paling hiji 2 bae nu geus impas kitu ge ngamimitian deui ku ari tah dibejaan ku dibejaanan teu kuateun riyadhahna tapana napaan barang nu dilarang ku Gusti Allah deuk kumaha balalanna ieu mimiti ngurusan budak nu pepegatan indungna jeung bapana geus beres tuluy ngurusan roki geus beres tadi ala kadar kapisah heula ku ari tentang pengurusan budak lantaran tadi nyaritakeun masalah nyusuan rokik mah pan anu saidna geus eta kabeh nu saidna sabeuleuh geujeur amat eta adalah nu saidna kasusu-susuna nu saidna geus kulantaran sakitu andai kata ieu saidna hayang ulah keuna nyusuan tah ka anakna bisa cenah dipaksa kena nyusuan ka anakna bisa lantaran kumaha bae oge kumaha sayyidna tapi lamun dina nu merdeka mah cara diurang jeung umumna di berbagai negara kuari mah aya sebutanana bae amat rokik abid pibuktieuna nama geus eueuh sanajan bari loba keneh du di abid-abid di rokik-rokik di amat-amat tamangan sakadar sifatana na hungkul okos TKW nu ka Arab siga amat teteh padahal mah lain di urang digawekeun teu eureun-eureun siga abid siga amat malah mayan teureun 24 jam berang jeung penting siga abide siga amat lain merdeka di urang geus eueuh budak
geus eueuh amat urang maka bege geus merdeka lepas tina jajahan Sayyid, lepas tina jajahan Malik, kuari urang dijajah ku pamarentah urang sorangan. Lantaran pemerintah urang teu dikendalikeun ku Amerika, keuntungan negara diboyong kabeh ke Amerika, jenting di negara urang malah teu dalalahar ge. Jalan ambalayah teu bareres, hutan-hutan kuari diragajian, rakyat mah teu meunang menikmati, dibawaan ka luar negeri. Bensin dibawaan ka luar negeri dijual teu puguh untung rugi na rakyat mah, padahal eta mah pan anu bangsa Indonesia anu negara urang mah ayeuna sesana we. Besi dibawa ka ditu, emas dibawaan ke Amerika, anu naronghol mah mas tono we di urang, emas asli nama dibarawa dijajah. Itulah di negara urang teh guari merdeka memerdeka, tapi urang bangun terbelenggu. Kendailah nu penting mah urang bisa ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing tanggung jawab yang dirina, salametkeun diri urang, eueuh nu nyaah ka diri urang kecuali urang. Kuari gara pepeta moal kebal deui, komo nu geus wisan nu paling lah 2 poe 3 poe deui nyebrang nya ka negara nu itu. Geus ulah loba teh nonton TV kuari mah. Komo nu renyak maulah bali nu anyar. Masya Allah, aki-aki bengking nini bengking masih nonton bola keneh mah. Beres nonton bola dongeng jeung incuna jeung tatanggana, Masya Allah teh si aki-aki. Ku pohara kajen guku mage tilok ngaji teu mah aki-aki. Sandajan ngaji teh dipake ngajina. Loba aya duaan mah di dieu nu kitu teh. Ya Allah ya Rabbi nya hese jaza ya awak kurang dinasehatanana supaya lempeng ka sorga. Tah guari dek ceritakeun tentang pengurusan indung kanu jadi anak, soal nyusuan. Sarwiti hasil perkawinan jeung Ki Zaid boga anak ku Arya Khalid. Eta Khalid disusuan ku Nyi Sarwiti. Ta eta teh soal ngeureunana nyusuanana ieu aya peraturan-peraturanana. Ciki musanif walil hurrati hakut tarbiyah, tetap kasarwiti selaku wanita merdeka ngabogaan hak ngurus terhadap anakna. Khalid misalnya diurus wajib ku indungna, nu mantak lamun masih kene ngenyil nyusuna mantep keneh eta Khalid ka susu makna nun sakira-kira dilepaskeun tina cai susuna ear-earan, dibere ieu salah dibere itu salah, ta eta teh falaisa li ahdihi ma fautumuhu qabla haulain, teu meunang ka salah sahiji indung bapana baik ka Zaid maupun ka Sarwiti nyapih Ki Khalid nu jadi anakna memeh 2 tahun. Ulah ka disapi, ulah ka disapi ayo we lanan susuan 1 tahun 1 tahun setengah ke geus 2 tahun kakarak mulai rada di pahitan cai susuna, entil susuna, engke budak ge ngele teu bisaeun ngusapan pan budak mah. Ai bapana mah mun pait diusap kunyana bisa kene bapana mah.
jeung eueuh nu disapih bapana mah terus we datang ke aki-aki ge antek inget ka dongeng di Soleh aya pamalingan jam 2 atawa jam 1 ngintip heula aya prak aki-akina keur nyusu aki-akina kadele ku pamalingan moal aing moal maling ka imah ieu lantaran anakna ge kumisan kumu bapana aya bae Masya Allah ngabayangkeun bapana anakna bae kumisan pugu eta si eta ada gitu ngeuleuh janggotna nya na mun ngeuleuh janggotna mah pahili jeung bejawa eta tadi aki-aki jam 1 kunaon nyusu deh ya. Tapi eta aya hikmahna pamalingan jadi teu bisa maling dah geus mending di istiqomahan habak lah hitung-hitung ngajagaan maling mah eta mah Allah kari memeh 2 tahun budak ulah waka disapih keulanan lamun bakal ngabahayakeun ka budak kumaha lamun kira-kira teu bakal ngabahayakeun budak kakaraksa tahun diasa-asa heula ku indungna rada diindut-indut ke di susuan ke 2 pente ke di susuan ternyata aman nah ieu mah wali ahadihima ba'da haulaini menang ka indung bapana nyapi sabada 2 tahun ai sabada 2 tahun mah menang lamun memeh 2 tahun mah ulah ilam yadurrahu mun teu ngabahayakeun walahuma ilam yadurrahu menang memeh 2 tahun disapi ilam yadurrahu lamun teu ngabahayakeun walahuma ilam yadurrahu menang ka indung bapana Zaid jeung Sarwiti nyapi ki Khalid lamun kira-kira teu ngabahayakeun kakaraksa taun ternyata daekeun eueuh masalah ganti ku ari mah geus sataun ya geus sataun lah coba-coba kurang make Indomie ternyata daekeun atawa geus teu make susu-susu budak deui geus teu make ieu mah segala SGM segala andeun teu ieu mah langsung bae make Jawa Ambon daekeun ternyata malah mangaleuwihan bapana mah Jawa Ambon beak hiji orok beak 3 kasurupan meureun teh mah menang gara-gara teu bahaya ganti coba kuari mah bere liwet dibere tim daekeun menang saminggu dibere liwet dan nanaon menang sabulan neangan wadang pada teu orok masyaallah teu nanaon tapi kuari mah geus eueuh bahasa wadang lantaran geus eueuh anu nyangu dina kayu ditendena geus eueuh nu dina boboko kabeh dina kosmos memerlukeun listrik kabeh aju lamun ku urang kuari mah teu milu kana ruang lingkup kosmos ditenden ku urang dina boboko menang bae setengah jam atawa sajam bieu sanguna bieu kuari mah wadang baheula mah dahar urang jam 9 jam 10 ke dahar deui sore jam 2 jam 3 wadang di dahar gurang bahkan sanggu kamari di dahar jeung gula Jawa hitung-hitung wajib bae teh mah geus ngeunah eta baheula istimewa baheula mah masyaallah kararwat eueuh we kudu bieu kitu teh sangkilang bangsa itu naon parena bangsa tongsan kumaha tongsan mah mun kuari mah bisa pake ngecor ente sebenarnya jadi geus eueuh bahasa wadang teh kuari mah teu nyaraheun budak tas ulin aju lapar ngawadang eueuh teh lah lamun bakal teu ngabahayakeun teu naon kumaha kuari mah geus 2 tahun ge moal waka disapi wali ahadihima bada oleh menang deui ka indung bapana nyapi sabada 2 tahun walahuma aziyadah menang ditambahan deui deudeuh jeung nyaah maka nu jadi anak
can waya disapi aya lain can waya disapi dedeh jeung nyaah lah moal waka disapi datang ka 2 tahun setengah datang ka 3 tahun mangga bae masalah nah nu mantak kitu aturanana beda jeung amat lantaran ari amat mak milik sayyidna seluruhna tapi ari nu merdeka mah henteu artina henteu ari salaki dengan sakadar boga hak make doang ka pamajikan nganasehatan sesuai jeung aturan laki rabi tapi pan ari cai susuna mah eta manu pamajikan lain nu salaki nah geus pamajikan lah nu wajib ngurusan anakna dina pelebah nyusuan mun dia mah pamajikanana cek pamajikanana lain geus sabulan 2 bulan ieu moal disusuan anak teh ye lantaran ke susu sok ngagandoy ka handap kumaha nyana bae nu dorakana lain bapakna tapi pamajikanana doraka teu ngurusan kanu jadi anak pamajikanana tah mah kajeun lah ieu mah jak kuatin ieu make susu gitu non gara susu budak dak wari lain SGM mah zaman kamari ieu nu ayeuna non jeung lalaki mah teh nyahoan nyaho nya mah susu indungna bae nyaho anu budak teh nyaho anu hari mah sabulan aya 2 bulan aya ukuranna 6 bulan aya tuh kos kitu teh tah ya kulo ge nyaho mah lebih jageun pura-pura teh nyaho bae tuh kitu wala yukallifu raqiqahu ila amalan yutiku balik deui ka urusan pengurusan raqiq Zaid boga abid ngaran Khalid taeta ki Zaid ngagawekeun ka ki Khalid teh kudu dideuleu kekuatan ki Khalid teu meunang ngitah ki Khalid kana hiji pagawean nu bakal teu kuateun ki Khalid pan manusa ieu teh Khalid ga beneran hiji abid milik Zaid teh awakna leutik kuru kuari ki Khalid ti Tamanggulan Batu atawa ti Tamanggulan Pare anu berat luar biasa ulah matak potong cangkeng modar ki Khalid ulah Ki Khalid malantaran kuru nyana mati tahna ge bangsalah tangoredan jukut di sisi imah pemacul ka sawah ge ulah dideuleu teh ku urang teh mun urang boga karyawan mah di imah keur nyeunaan sendal cara dibojong merek Adidas bapa nu batur tempelkeun ku nyana gede nya doraga sia eta kudu bebejakan nu boga Adidas ka ditu atawa ditempelan Fuma nah iya pan batur teh eta teh nyieun merek teh supaya laku kuari diduplikat ku urang bojong kabeli mobil di akhirat engke moal dikamamanakeun dimampirkeun heula ka neraka jahanam moal kebelas 1000 tahun lah penduplikatan ngaran polisi nu hebat mah tidak boleh datangnya nak kadinya. Kenapa kamu bikin senam merek Adidas? Ini kan sudah milik orang lain. Dikecepan. Kenapa kamu kedip-kedip? Polisi galaknya sampai solak di keluar ke. Nanti bang kita ngobrol aja dulu dah. Ini lihat dulu Adidasnya kayak apa. Ono kan Adidasnya hitam, ini mah Adidasnya putih. Oh beda, beda. Oh iya ya, iya. Udah pulang aja. Iya dah nggak apa-apa dah. Amanin ya Pak, tenang. Udah saya tiap minggu kesini isi koma dah. Waduh, horenganan ngagondol. Jadi polisi kerjasama di bidang pamalingan. Kos gitu dah polisi. Nuta tadina membuh luar biasa. Pokoknya tidak boleh ini. Ya, ini adalah merobek hak cipta orang lain. Waduh. Kena pasal? Dikicepan asup ka jero.
loba nyeuna jeung teh aman geus suruh masalah geus lah geus tenang bae. Saminggu bae teh dibayar rokok pestol keluar deui. Eta polisi di Jerman dah kos gitu. Masya Allah. Atuh lamun ku ari aya di Bojong berarti ala Jerman eta. Lamun di Jerman mah kitu ge atuh teh mapan kafir, aya di urang mapan Islam. Geus Islam niru-niru kafir. Ya disakompet daunkeun ge jeung kafir. Oh masalah sih polisi terus bae yang kana kamu masalah. Tuh nu masalah pokoknya asal siap dibeulem sakitu doang. Masalah sama sekali. Nu boga pabrikna, home industrina jeung polisina teu masalah. Nu penting mah kebabarnan. Masyaallah, ieu bermasalah malulu eta. Ngeduplikat ngara. Anda kayak di Bojong nu pinter mah. Barang di dulu teh ku polisi, iya Adidas, horenganan Adida nya mah teu make es. Leutik esna dihandap. Sada eta. Kitu teh mah dorakana leutik lah teh mah. Aya bae masyaallah, masyaallah, masyaallah. Ya, menang seorang sayyid, seorang malik ngagawekeun budakna kana hiji pagawean nu teu bakal kuateun. Ya kitu mah nya ngaleman sendal, ngaputan sendal, jaki holid batu kuru ieu henteu naon. Ai kitu mah manggulanana ulah. Tah lamun Ki Bakar mah masyaallah dadampak. Bakar ulan siapa itu betunya sawah 1 hektar paculan Gus ya kudu anggeus sapoe siap cek Ki Bakar teh oh masalah guys pokoknya mah Ki Bakar mah seter bener-bener ya Allah teu kungsi sapoe beres eta ku Ki Bakar beres Pak di daun itu si Gus ya beres dijual Pak ke pembebasan gua ribah di ditu tuh di mana di Kawaron di Kendal beres lah. Amboy mah budak pinter teuing boga abdi teh mah gos gitu. Eta pinter beres si pacul teh mah inget ka Kangjeng Nabi Khadir teh nyana teh gitu nulungan jelema datang ka jadi budak. Kitu Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Nyana pernah ka pasar aya nu menta-menta asal make wallah demi Allah abdi butuh jasa dibere. Isu ka pasar deui Kangjeng Nabi Khadir teh menta deui geus duit boga ge baju wallahi abdi teh cede ieu teh butuh jasa dibere bajuna tinggal make kaos cangklek isukna kapanggih deui jeung jelema eta menta deui geus eueuna naon ieu mah samping dibikeun tinggal make kolor jeung kaos cangklek tinggal sakitu-kituna bae. Begitu hiji mangsa ka pasar deui geus teu boga naon Kangjeng Nabi Khadir. Nah, kuari wallahi abdi butuh jasa. Geus teu boga naon pokona mah abdi butuh jasa. Cak nyana teh aing jadikeun abdi bae jual ku sia duitna pake ku sia. Masyaallah. Da urang mun ngadenge wali geurahan tah. Kos kitu tah. Naon bae dibikeunaan kabeh lantaran teresep ka dunia. Ai wali kuari mah malah nyokotan dunia. Walingi teh mah gos kitu mah. Tah ieu Kangjeng Nabi Khadir mah dijual, diabidkeun, dibeli ku hiji jelema. Jase terus Kangjeng Nabi Khadir digawe di hiji bangsa tah eta teh si Sayyidna neuk ka Mekah. Bareng neuk ka Mekah, bid mun ye dunungan dek ke Mekah sing hadenya tah ieu bangunan ieu teruskeun ieu ngabangun imah di dieu hiji nu di dieu hiji tah eta teh nyokot batana di ditu atuh pasirna dan lain sebagainya aing balik ke Mekah sekitar 7-8 bulan tah ieu geus kudu anggeus 2 bangunan mangga siap beres berangkat be sayyidna Kangjeng Nabi Khadir mangga doa bae ya Allah ya Rabbi Gus sesuai jeung Kangjeng Nabi Khadir ngaranna ke wali ditepak doang tek sesuai jeung kahayang sayyidna jaradi ta imah teh 2 Kangjeng Nabi Khadir mah ibadah we ka Gusti Allah Urang 2 poe aya nu tinggaleun sayyidna balik deui ka imah
balik deui ka ieu mah aya urang Kendal mah lain balik deui anu tinggalin emangnya nama ka ditu ka Ampel ka Mekahna anu ka Mekah teh aya nu ka Ampel anu ka Bogor anu ka Singapura anu ka Malaysia kuari teh Ambalaya can baralik di Bandung mah diberangkatkeun ke Malaysia kuari di Malaysia kene can baralik Masya Allah orang Kendal mah ga Ampel aya nu jara orang Kendal pan sia ka Mekah pan aya di dieu lah gandeng-gandeng cek nyaho aing mah make kopiah haji bae balik ya macem-macem bae gua ya Gusti Allah nu agung macem-macem di akhir zaman teh tah aya balik deui Sayyid lah barang datang ka dinya kaget bangunan geus sing jalegrir geus aya sesuai pas jeung kahayang teh nyana gode kepala panggil abdi ka dieu ayeuna ngabangun sa wallahu alam cenah hanteu mah nang saalanan teu daekeun ngaku ngan barang make sumpah wallahi demi Allah coba sia bebeja ka menang Allah ngan abdi ngadua ka Gusti Allah melengek nyana kakara ditaliti ka sia saha ngaran aslina teu daekeun bejakeun coba demi Allah aing nyaho ka ngaran sia abdi Khadir cek waduh digalemohan atuh meureun ieu mah lain abid kayak kumaha sih bisa jadi kabeulik ieu ku aing eta tadi perjalanan model tadi cicurik atuh Sayyid teh Masya Allah minta hampura teu kudu minta hampura ka kula memang gitulah perjalanan kaulam geus anta hurun cek Sayyidna geus gerana ka mana bae kula mah ayeuna mah hayang babarengan jeung anjeun di dunya datang ka akhirat doakeun kula terus dicekelan bae memeh neuk berangkat kula mere ilmu cekena bere ilmu supaya nikmat ibadah ka Gusti Allah atuh ai hayang-hayang teuing mah cek Kangjeng Nabi Idris sing kuat bae nya dibeat ku Kangjeng Nabi Idris tek kita zikir bari Kangjeng Nabi Hidirna indit Sayyidna zikir bae begitu menang sababara poe eta deuleu dunia sakumaha kocomberan bae aing ngagugulung dunia cek Sayyidah horenganan jajore jasa ieu dunia teh akhirna ditinggalkeun kabeh dibikeun dunia teh nyanana ka luhur gunung ibadah ka Gusti Allah tah nu bisa ibadah kitu teh geus teu melu ka dunia atuh nu kuari mah deuk kumaha ibadahna aja motor ge ngridit berarti kan hayang jasa eta teh kiai atuh kiaina bae hayangkeun kana dunia atuh kolbu masyarakatna atuh geus parah tah mah atuh kiaina bae ge ngridit tah lamun dadeuleun kiai geus teu hayangeun kana dunya akarak nyekel agama teh teger atuh ieu mah masih kene digoyang-goyang ku atut mal beres kan jadi kumaha Masya Allah cina kiai anak cina WHTL cak saeleh lamun hayang nyaho mah WHT menang atuh teh eleh aslina suara mah terus diperjuangkeun nu mantak diperjuangkeun teh lantaran suarana menang teh lain lalagaan menang mantak diperjuangkeun ka MKG hari ke-1 dan hari kedua masih ngamenangkeun we hari ketiga nyana teh nyili beula sakedeung teu gede lah 15 miliar lah 150 miliar oh masalah sih oh masalah belok tah nah jadi kuari urang di Indonesia khususnya di Banten boga gubernur dua kuari gubernur pilihan rakyat hiji WH gubernur MK hiji atut nah kiaina atuh aya kiai atut ka ditu aya kiai WH sarua bae teu beres tah jadi kuari nyana agak-agagan jadi gubernur ge sangkilang lurah na ge ieu si gubernur asli apa lain janyaho kabeh ge asli suara mah WH nu mantap kuari ararisieun lurah deuk bertengger kumaha camat deuk bertengger kumaha ja aslina suara mah menang WH hari ke-1 kedua diperjuangkeun teh memang menang geus dinyatakeun 75% menang WH tapi ketiga dan keempat eleh WH
dijual masalah lah itu mah sapirangan seukur lempang ka neraka doang dekat surga masalah cuma 150 miliar babarangan yang presiden masalah sih mah masalah engke di akhirat bermasalah mah tuh iyalah di Indonesia teh kos gitu kandas teu nyaho permainan politikna wallahu alam kumaha bakalna mungkin aya bergaining mungkin aya jelema ceurik teh kapan sok dicumbu-cumbuan jang wehana urang teu nyaho lain pemain politik atawa sanajan kula nyaho moal ka dibejakeun pasti aya cumbuan lantaran menang diperjuangkeun teh lain lalagaan kapan eta satu perjuangan pertama kedua lantang luar biasa pengacara kunaon pengacara lan katilu mah teu boga suara pastikan aya bisik-bisik aku cinta padamu ya oke urang teu nyaho datang da kuari apakah dikembalikan leutik lamun pengembalian uang mah di politik mah hanya berapa komo we haman teu make modal tapi mungkin kayak perjanjian entah berapa bulan entah tahun mana coba delekeun ge perjalanan gitulah politik di Indonesia mah lantaran lain negara Islam selama negara lain negara Islam jeung moal di Indonesia mah wallahu alam kaharepna mah namun geus bergelimpangan darah meureunanan tapi kan sulit di Indonesia mah sebab kabehan satu suara demokrasi nuku urang di alaman geus setengah abad demokrasi makin bobrok abad diteruskeun di demokrasi nanya sakitu dang moal nanya ka pamarentah ka kiai aing mah bobrok jasa dek diteruskeun ieu teh moal geus setengah abad ieu teh kos kieu bae lain makin bagus makin goreng apakah urang teu berpikir kumaha carana ieu supaya leuwih bagus ieu teh ngaji ka mana sih ieu ya Allah ya Rabbi jika karak di Banten, encan di Jawa Timur kembali berkasus sarua bae. Kemudian di Jakarta berkasus bae anu mulus. Apakah dek diteruskan seperti kieu? Urang teh pan bagian daripada bangsa Indonesia. Ngomong teh boga hak lantaran urang bagian bangsa Indonesia. Anu ngangkat bangsa jeung negara, tapi kan ternyata kan kos kieu. Ieu mah sakadar ngomong doang, dek diteruskeun ieu teh negara urang kos kieu apa moal. Udah gue dijawab sia. Engge nyaho jawabanana keur di dieu mah moal, sogok, supermi, trau. Bangsa hulu sia kos karari itu. Mantap teu gue dijawab aing geus nyaho jasa lah hiji-hijina. Oh. Karena rubah. Kumaha diangkat derajat menurut Allah lamun urang salah milih kuari ngeunah kuari bangun pesantren bangun majelis talim bere mobil aya anu dibere motor sekupi santri Allah hiji-hiji acan gara-gara sekupi rasakeun gusia ketentraman teu aya biasa hudang peuting jadi henteu biasa ngelek kita mau takrib jadi henteu hanya sekupi ayo coba Masya Allah ieu kakarak di dunia sebab di jerona aya nilai buruk menurut Allah Subhanahu wa ta'ala nah teu meunang jauh jasa ieu Rocky Cup demokrasi ya wala yukallifu raqiqahu ila malan yutiku kerja rodi pan baheula mah membentang jalan ukuran dinikmati ku hari hasil daripada kerja rodi baheula puncak nu sakitu istimewana jalan teh sabaraha ratus bangsa Indonesia anu dikubur di sisi jalan di dinya membentang di puncak kaserang kan itu sabaraha ratus jiwa manusia nu dikubur di handapeun jalan di sisi jalan didinya urang kuari naik baby band naik Lexus naik Alfa dan lain sebagainya teu inget baheula bangsa Indonesia waktu dikerjakeun ku Belanda sing gulimpang didinya asal teu digawe tembak asal puluh ya pelea tembak nah ieu membentang jalan ka ditu urang kuari nu menikmatina komo bupati mah di sisi jalan tas sabaraha bangsa anu dikubur teu inget eta kadinya
kok pakai lalagaan ieu bangsa urang lamun ningali urah jauh ka kerja rodi bae ge membentang ti ulah datang ke Jawa Timur tah di puncak datang ke Serang datang ke Pandeglang nu kuari ieu urang incuna nu bapana di mana dikuburna nu ninina di mana dibalangkeunana mun urang inget ka dinya nyeri jasa luar biasa lain ke Belanda nu kaneruskeun ka nu hari anu dasina nganggang ka handap ngangsar ka handap urang memacet ge pesangan AC eueuh pan 08 insyaallah Gusti Allah nah ieu teh alabatan kerja rodi lamun aya abid dipaksa kita digawe padahal teu kuateun duraka sayyidna duraka malikna kudu disesuaikan jeung tanagana nah ieu mah budak teh kuro nu leutik bae digawena budak teh ieu mah gagah nu rada gede digawena silakeun disesuaikan kumaha lamun diburuhan wa ya juzu mukharajatuhu menang diburuhan jeung nyana pribadi bisyarti ridhahuma kalawan syarat ridho padahal mah pan ari abid mah milik Sayyid mun dagang mun digawe kapan dibagikeun bikeunna ka Sayyidna teu meunang nyokot saeutik-eutik acan ku ari mah aya toleransi ti Sayyidna dibere ku Sayyidna meunang jang ala kadarnya na besidek meuli dahareun besidek meuli rokoeun besidek mere sepaheun beus yareng hayang menikmati baju nu rada bagus silakeun bae wa hiya kharajun yu'addihi kullayaumin buruhan atawa upahan anu dibikeun unggal poe au usbuin atawa saminggu sakali silakeun tamah wa alaihi urang nyaritakeun hewan ke minggu hareup mah wallahu alam